Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Belajar Injing Sadayana Abiun Rauliat di kelas 11-7 Bade ngalaporkeun warta. Pasar Sukaramai atau anu katelah pasar pusat di Jalan Sudirman kaduluk sore ieu. Para pengunjung jeung para pedagang panik kajaga diri. Kebakaran kejadian kira-kira tabu 4 meter Salasa 8 Desember 2015. Di pasar nu ngabogaan 3 lantai ieu tiba-tiba bae asap bidang menguas sakabeh ruangan. Kacida can dipika nyaho sabab munculna seuneu para pengunjung panik ngajaga diri. Urang teh nyaho muncul asap di mana? Cek Ujang 45 tahun geus aya 10 pemadam geus aya 10 mobil pemadam kebakaran ka tempat kejadian. Sakitu wae warta nu ku abdi